Bismillahirrahmanirrahim. Wari urang ti leuletik teh sehat-sehat ke waktu-waktu dibere muriang tek Maksud Allah supaya ingat kanu jeung sia. kamari mah huntu teh mani rapih keneh deuh barang kuari huntu teh masyaallah barang ngadahar uli cek Ceknya ieu uli kunaon aya keramikan. uli heran aing mah ieu uli keramikan ditereuy bae horengan barang ngaca huntunyana hiji dianggap keramik kunyana coplok geus kuari mah gareham geus eueuh di dieu geus eueuh kamari mah beuh ngadahar anu teuas-teuas boro-boro jengkol siki asem ge kuat kuari mah geus teu kuat nyana Maksudna ditegor ku Gusti Allah lain sia tahun tu nu aing inget sia ka aing nyeuna kamari mah ceuli ngadenge pohara jasa berbagai suara-suara urang dek ngadenge seni Sunda ngeunaheun urang dek Betawian ngeunaheun okak-ekek kemudian urang ngadenge band ngadenge orkes rock and roll dan lain sebagainya suara-suara ngeunaheun sia sageunahna bae teh ceuli nu aing sia mulai sababna mah macem-macem kapanasan teh tidagor teh gering panas teh dek we kurang kuari melegpag ceuli ngomongnya aduh dok nggak kedengeran apa-apa dok ini telinga saya dok korek-korek udah terlain cager makin bahaya makin kaditu makin wah makin tekadenya lang nyarakan dokter goblok ta dokter kamari mah gercan ka dokter aing aya setik bakari mah geus sating eueuh maksudna naon nang Allah supaya naon inget lain ceuli sia nu aing sakedeung deui boro-boro ceuli nyawa sia cokot sok aing mata nu kamari mah dedeleuan urang barang beunta wah satengah dunia kadeuleu begitu urang deuleu di Singapura macem-macem jelema aya begitu urang deuleu di Ambon nu hararideung aya deuleu urang di Bali beuh nu lalancip kikiran aya deuleu urang di Bandung masyaallah make kebaya weuh parahiangan masyaallah mantap jasa deuleu pamajikan urang jibrud kadeuleu ku urang kadeuleu mata cak Allah sia lain nu sia ta mata nu aing awas sia ku aing dingerikeun sia tak saeutik mulai rada ditrahumkeun mulai rada ditekadeul ka belah dituna tekadeul lain nu sia nu aing gering lah urang jantung lah kemudian paru-paru lah kemudian beuteung lah dan lain sebagainya lah eta ona masih kena deres aya anu awakna sehat nu hiji da teu fungsi ieu mah pan puyeng kana hulu duit boga awak sehat tapi teu fungsi kuari aja lemana dirahasiakeun tapi teh mah belah kenca sih tukang urut ge geus teu mampueun tukang ya Allah ieu maksudna naon supaya ingat la'allahum فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب فخلف maka datang sebagai pengganti min badihim sabada para Yahudi khalfun jelma-jelma anu gantian bapa moyang mayane generasi-generasi kadieuna sebagai penerus warisul kitab anu ngawaris kana Taurat nyana ngomongna nyekelan Taurat di Yerusalem nyana ngomongna nyekelan Taurat di Israel nyana ngomongna nyekelan Taurat di berbagai negara Yahudi teh nyekelan Taurat ngomongna masa kumaha Nasrani nyana ge nyekelan Injil ngomongna karitu generasi-generasina yakhuduna radhal adna anu nyana nyarokot karena bangga-bangga inu hina padahal mah jelema lamun nyekelan kitab Taurat nu asli kudu anti dunia jelema lamun nyekelan Injil nu asli kudu anti dunia sakumaha jelema nyekelan Quran nu asli kudu anti dunia tapi ieu mah nya ngomongna generasi penerus kami tetap nyekelan kitab Taurat tetapi kunaon atuh nyana mak korupsi nyana nu ngayang riswah sogok nyogok nyana nu ngayakeun
Padahal nyana ngomong kamilah pewaris nenek moyang kami nyekelan kitab Taurat. Apakah kitab Taurat ajaran Kangjeng Nabi Musa seperti eta? Teu. Nyana ngomong kami pewaris Injil. Kunaon atuh kuari maling nyana, korupsi nyana, mabok nyana, riswah sogok menyogok nyana. Masyarakat adu dicokotan teh duitna naon kadang-kadangna? Pajak nyana. Apakah dina Injil aya aturan kos kitu? Teu aya. Bohong. Ajaran Allah maka bege sarua jeung dina kitab Al-Qur'anul Karim. Ieu keur cerita Yahudi anu pewaris Taurat. Cerita Injil pewaris Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Nasrani pewaris Injil. Sarua urang ge ngaku nyekelan kitab Al-Qur'anul Karim tapi maling aya di urang, sogok aya di urang, riswah pajak aya di urang. Ieu geus sakadar ngomong ngabau-bau sungut doang nyekelan Al-Qur'an. Warisul kitab, pewaris Taurat ternyata teu akur jeung aturan Taurat. Warisul kitab nyekelan Injil ternyata teu akur jeung aturan Injil. Warisul kitab nyekelan Al-Qur'an ternyata teu akur jeung isi kandungan Al-Qur'anul Karim. Ya khususnya para Yahudi, Masya Allah Karim. Nyana nyokotan kahinaan, harta-harta banda. Bari katololanana nyana ngomong kieu. Wa yaquluna sayufaru lana. Kami masa najan nyokot duit negara, kami masa gajan sogok menyogok, kami masa najan nyokot pajak. Eta teh sayufaru lana ma fa'alna. Kami mah bakal dihampura jeung pewaris kitab Taurat. Sangeunahna bae. Sangeunahna bae. Nasrani ge kitu keneh mah nya. Kami mah sanajan zina, sanajan maling, sanajan mabok, sanajan sogok menyogok, sanajan pajak, sayufaru lana komo. Kami mah dosa bisa dibeli ditebus. Mana aya sih dosa ditebus? Nginaheun amat. Dosa bisa ditebus nu sugih mah atuh bener moal ka neraka. Isa ngeunahna nyana ngomong. Keun eta Yahudi Taurat, keun eta Nasrani Injil. Ieu deui Al-Qur'anul Karim pipilueun. Jelema nyekelan Al-Qur'an, Masya Allah Karim. Dibaca Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Dimusabakokeun Al-Qur'an jangan rasa warisul kitab. Diartikan Al-Quran jangan rasa warisul kitab. Dibaca komo bulan puasa mati isuk datang ke sore, ti sore datang ke isuk jawarisul kitab. Tapi ternyata horenganan nyana sekedar nyokotan barang hina. Dimusabakohkeun ge lain jang nanaon nyokot pialana, jurina ge nyokot si etana. Kabeh kuari mah Quran teh angan sakadar dipamerkeun tetapi teu dipake. Tetep bae pajak tinggal pajak, sogok tinggal sogok, korupsi tinggal korupsi. Naon hartina warisul Quran? Iya Yahudi nyana ngarasa pewaris Taurat tapi teu akur jeung aturan Taurat, bahkan ngomongna deui sayufaru lana bakal diampura kami mah sangeunahna bae sanu kampura. Bahkan wa iyatihim maradun misluhu yakhulu. Lamun datang deui ka manehna banda-banda dunia anu hina model nu tadi tetep bae dicokot deui nya geus boga ku ari 100 juta aya deui hancenganeun 100 set basi kada dicokot nya geus boga 1 miliar ku ari teh aya deui anu mere nu nyogok 1 miliar dicokot deui bae nya padahal mah korupsi teh geus 1 triliun aya deui liang jang korupsi 1 triliun dicokot keneh bae nya ku ari mah pajak nyokotan dina pajak teh geus aya saeuheuh masih keneh nyokot 2 eueuh keneh bae. Kumaha coba wa iyatihim aradum mislu yakhudhu. Orenganan eta geus aya dina Al-Qur'an geus ngajelaskeun kos kitu ulah kaget. Pajak nu aya di Indonesia boro-boro sa Indonesia sa Kabupaten Tangerang ge wallahu alam aslina sabaraha. Disetorkeun nama sakean sabodo kumaha nya bae saenggeusna aya sakean 4, T, sekian 5 T, sekian tapi nu di bangkuna sabas kumaha nya bae
Candai korupsi tidak proyek-proyek lain di Tangerang, Bayar Serang, Pandeglang, sakuliah Indonesia nyana geus sebenarnya 10 triliun tetapi aya deui masih keneh korupsi keneh bae horeng geus aya di dieu na Yahudi mah kos kitu panjana mah lain Yahudi nyana ngekor ka Yahudi wa iyatihi maradun mislu yakhudhu kitu bae terus tah nu mantak kuari urang neangan kiai nu pinter ambalayah lobana tapi coba neangan kiai nu embungeun disumbang ku pamarentah tah eta kiai nu asli mah aya cenah di lumbur nya nama telok disumbang nya nama teu kapake sakali dia disumbang minta deui nya nama sia ada dah iya deh neangan nu baca kitab jago loba neangan anu nyaritakeun urusan hukum ambalayah coba neangan anu embungeun dibere ku pamarentah tah eta mah hiji eta mah hiji asal kiai mungkin dibere ku pamarentah eta tuturkeun lamun kiai mundaikeun dibere ku pamarentah ulah dituturkeun sakitu bae geus kamalacin sia kajian hukum age ulah sok kitu cenah kiai sombong amat sih kiai sok sembarangan bae pacar namanya na getruk dibere meureunana aing mah dibere geus aya ti aja ditari bagus ditari mah aja dihar ku kiai urusan aing teh mah tarakeun ka sisi-sisi ka belah dieu coba ge saha nu sok ngadaharna sia eta keneh bae ji embung mah kajian kumaha ge sebab naon izin ka Allah engke kumaha mun ditanya ku Allah sebab naon eta pajak adalah getih masyarakat nanah masyarakat manya kudu nguyupan nanah jelema tih nu mantak diaji Al-Qur'an diaji kitab hadis Kanjeng Nabi pohar hebat jas urang mun ngadengekeun mustalahat hadis teh jago jasa moal salat tasawufna hebat jasa urang nyaritakeun fikihna beuh usul fikihna jam'u jawabaina hebat jasa asbah wan nazairna hebat tapi nyana dupak di duit pamarentah nonsen naonan nu kos kitu masyaallah tah ieu Yahudi orang nu kos kara itu Taurat dicekal nganggap yana pewaris Taurat tapi dipakai neangan barang nu hina iana dunia geus aya ge manehna tetep bae ngokot deui bae ngomongna lamun diomong sayuk parulana bakal dihampura masyaallah karim harapannya na magpirota dihampura padahal wahum aiduna ila ma falu terus-terusan manehanana musirruna alaih terus bae padahal mah nyana nyokotan dunia dia padahal mau alaisa fit taurati wa'dul magfirah mal israt setik-ketik acan perjanjian dina kitab Taurat bakal dihampura lamun nyana netepan kana nyokotan dunia melalui kitab Taurat ti dituna nyokotan riswah sogok menyogok tina kitab Taurat nah nyokotan pajak tina kitab Taurat nah nyana ngomong bakal dihampura padahal laisa fit Taurat wa'dul magfirah setik-ketik akan janji hampura dari nyana netepan karena salah kitab Taurat alam yukhad alaihim mitsaqul kitab apakah henteu dicokot isi pamisi bang takripan geus alaihim paranehanana mitsaqul kitab janji kana kitab Taurat manehanana kapan nyaho jeung geus berjanji bapa moyang baheula nyana teh apan ngaroromong tina perjanjianna alla yaqulu anallahi illal haqq nyana moal ngomong ka Allah Subhanahu wa taala kecuali anu bener kecuali anu hak nyana ge geus ngaromong ka bekari itu baheula bapa moyangna wa darasu ma fihi nyana teh geus mararaca kana naon isi kandungan kitab Taurat tapi palima kadzabu alaih kunaon nyana ngabohongkeun make jeung ngomongkeun bakal dihampura ieu sayuk paruladang padahal iyalah netepan kana dosa ya wa darul akhiratu desa akhirat kampung akhirat khairul lil ladzina yattaqun lebih bagus ka jelema anu sieun kana paharaman eta teh haram sogok menyogok urang inget darul akhirat embung eta teh haram lantaran eta teh korupsi embung eta teh haram eta teh lantaran pajak embung mun inget ka darul akhirat khairun nyana teh moal daek ngadahar duit nu haram apalah ya akilun apakah nyana teu berakal eta kiai-kiai apakah nyana henteu ngarti eta DPR apakah nyana henteu paham eta pejabat-pejabat padahal eta haram kok terus bae
Coba bacakan ya kitab tah tangkorak DPR baca ku sia goblok. Tah, pemerintah baca ku sia tah aing mah supaya si ulah ka neraka. Baca ku sia tah. Afala yakilun sia gablek akam teh si tolong. Tungtung orang ribut deh jeung nyana apa. Lain kana sehatan ribut silih teluh bae. Ulah pud, dedang we pud. Atuh maksudna sabangsa ieu. Kesadar gara sehatan ku jadi kabehan gitu. Sugan teh mah bakal na kiai jadi bupati teh bisa nganasehatan minimal jang dirina horeng katangkep nyana ku ari masantren. Sugan teh mah kiai jadi DPR sugan teh mah bisa nganasehatan umat minimal jang dirina horeng nyana ambalayah kabelah dituna. Quran aya di otak nyana, kitab aya di hate nyana, sagala rupa aya di otak nyana. Tapi nyana teu make persis kos Yahudi anu warisul kitab. Nyana ngawaris karena kitab Taurat bari dibaca ku nyana bahkan didengung-dengungkeun ku nyana tapi nyana tetep maksiat dengan bahasa sayuk parulana bakal dihampura enak aya lu je urang ngomong ka DPR hei Pak atuh langsung membilang kaya dihampura Gusti Allah mamah roman enak aya lu je cak pemerintah dam kaya urang geus pensiun mah urang geus minta hampura enak aya lu gua tabok lu ngomong sangeunana sayuk parulana deulekeun emang catetanana raqib atib kinca katuhu bakal nyatet si hade si masyaallah ngailah jang ukuran urang sing hade ulah nuturkeun Yahudi urang geus jawab perwatakan Yahudi nyana ngaku sebagai pewaris kitab Taurat nyana maca kana kitab Taurat berjanji dina kitab Taurat manehanana tetapi manehanana anu mengingkari kitab Taurat cak dina kitab Taurat ulah maling nyana maling cak dina kitab Taurat ulah mabok nyana mabok cak dina kitab Taurat ulah zina nyana zina cak dina kitab Taurat ulah pajak nyana pajak cak dina kitab Taurat ulah sogok menyogok nyana ngalaksanakeun dengan bahasa sayuk parulana geura ka akhirat dibeuleum nyana ulah nyana bae penginjil sarua ulah nyana bae penguran ge sarua bae Quran kuari dibaca Quran kuari dihartikeun, Quran kuari dicarita-caritakeun tapi teu dipake naon hartina. Ieulah bakal ingatkeun wadarul akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala yaqilun. Kampung akhirat leuwih bagus pikeun jelema nu sieun kana berbagai perharaman-perharaman. Tah ditadakeun ku Gusti Allah. Boga akal henteu sia, lamun boga akal jauhan eta haram. Lamun sia boga akal sempurna jauhan mabok jauhan zina jauhan maling korupsi jauhan pajak jauhan sogok menyogok aman tidinya aman jaga di akhirat. Mudah-mudahan orang kabehan bisa maraca Quran getol maraca Quran getol ngamanaan Al-Quran getol make Al-Quran sehingga orang diamankan ku Gusti Allah di dunia wal akhirah. Kulun babadun kulun palasaya kulun palasa badun badun pakulun badun babadun badun palasaya badun palasa badun balasaya pakulun lasaya apa badun lasaya palasaya albasaya apa laisa badun pakulun laisa badun pabadun laisa badun palasaya laisa badun palasa badun beres. Ayo kok ada itu nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asal boga martil bae bisa ajeun ku kumaha ge lantaran mama mah cowong ngajina jadi begitu cowong ge keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal nu mata kiai malah mun naon teh kudu gendeng sebabnya nama keur ngadidik wiridan jeung santri nu gandeng astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah ieu mah keur ngadidik ieu astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi budak mau kakara kasup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadaengkeun kiai na bae. Jadi nyana nama teu wiridan ngadaengkeun kiai bae. Datang ka balik teu bisa-bisa. Ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah.
Zohor eta asar eta geus si santrina teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal. Ieu mah kiai ngada aya nu gadeng ara rese jadi teu katalar ku murid. Nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu nyaratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabina. Kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi. Nu matak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi, ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi. Kuari diteruskeun. Aja nu nanya nu anyar eta Kiai Wiridan aing kitu ya bu 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae. Geus muridna ge engke ka ditu kitu deh loh. Ditanya ku masyarakat, "Ieu ngenyeng-ngenyeng." Di ditu na kitu hayawan, ba'dul insan hayawan, la syaya minal insan dihajar, ba'dul insan laisa bihajar. Ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna. Jadi aya adat sur ima bikulin au bibadin au bila saya badin endek make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun kurang bakal ngebentuk ulu insan hayawan berarti kodiah kuliah mujabah kan geunah badul insan ba'dul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du naik berarti qadiyah juz'iyah mujabah la syai'a minal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti qadiyah salibah kuliah jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna kadinya moal kaca letot ka jeung gugu bage hari iya cina ayah adat surna nu kadulu ku mata mah ayo nu teu kadulu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Syamsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah. Eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting ta eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cak modar geus lah isuk-isuk ge deuk modar ta ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh ta eta nu diajina naon eta tahzib nomor kedua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib kudu kitab ulang bantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah di dinya aya tah qala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al-kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kebe kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur ken okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kullu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur keneh berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qadiyah salibah kuliah beunang taku santri ji jeunya bari unggut-unggutan pan sati bener tanya kondisi kunaon saya unggut-unggutan puyang jaga ngarti kos kitu tah ngaji mah jadi di produk dipretel heula kalimat per kalimat ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tah ku Imam Jalal aila tarahul absar
mual bisa neule ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mual bisa neule ka Gusti Allah. Mata manusia mual bisa, mata kebo mual bisa, mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu. Nah udah itu sapi teu bisa kadeuleu bangkong kabeh moal aya nu bisa neuleu ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absar. Berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleu Gusti Allah ke seluruh mata. Ieu ngaranna qodiyah salibah kulliyah. Jadi lah saya lamun dina sulamah lah saya tiga cat suara sekali mata mana baik mal bisa neuleu ka Gusti Allah. Masya Allah. Tinggal kuari apakah ieu neuleu teu bisa neuleu teh sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleu ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkareun deui bae. Nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteuneunan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah. Qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan. Qadiyah muwajahah nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep. Jadi berarti 13 cokot genep sabaraha? Sesana sabaraha? 7 nu 7 ngaranna muraqabah etalah muwajahah ngaranna. Engke dihijikeun jadi mukhtalitot. Eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung muraqabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot. Santri lamun geus datang ka dinya jadi santrina. Lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina. Encan beres kan jadi kiaina bangsa proposal. Eta kiai itu bisa mukhtalitot teh mongkos kitu. Bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana, teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna. Ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleuh. Tamah santri teu ngaji mukhtalitot tamah kos. Can geus ngaji samsiah mah. Geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah. Doririyah mutlaqah teh wahiyal lati kamu piha bid darurah atawa li daruriyati subutil mahmul lil maud awsalabihi anhu sarua bahasana jeung dina tahdik engke madamat zatul maud maujudatan ka qaulina bid darurati kullu insan hayawan tamaka bid darurat. Naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati hukamu piha si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasuk-ngasupkeun kiai ka Golkar teh jaho ngaji hese beureunanan puguh hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut sagala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh ya pan ku sia ge teu kahartikan aing hese ulah disangka ieu gak bongkar al absor datang ka mana ieu al absor teh atuh kudu disamsiahan mantek mah teu datang tah lamun urang ngajina ngadatang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsiah datang ke bakalna
ia termasuk karena daimah mutlaqah wa hiya latihu kamu fiha bidawami subutil mahmulil maudu awasala bihi anhu madamazatul maudu mawjudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuarima daiman kulu insan hayal ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar daiman berarti qodiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid da jihad da jadi ieu qodiyah muwajahah bijihadid daimah mutlaqah. Tah mulai guys teu kaharti kaler kidul guys bisa jadi koski itu ya eta gaji teh kok hese dua tak imam sampai deuk kabongkar eta kakarak saceuhil teh tencana naon. Oh berarti ku ari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon ay bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah. Dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaran tayeulah nu kos kieu aya daimah mutlaqah ta eta ngaranna jihad kana mun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna tak eta ngaranna mukhtalitat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalitat tah coba tulis teng ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu kapanggih jeung ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke numantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah mukhtalitat nyeun masalah teh samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun geus dibejaan ku mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak mama muantah ya Allah batur mah geus kitu tah baheula Mama Nahrawi teh ya ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku mama ieu nihil asal dia menjadi menihil kabeh bisa nyaho kaler kidul guys ya mah atuh hitut ge seungit juga nahan baru aya hiji oh iya bagus ya saya Poha bin Amin orang mana orang panggil langsung jadi nitah mama teh eta guru kula eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku mama dipilih jadi minantuna geus langsung maneh kawin jeung anak mama geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh dipulung minantu ku mama gitu gratis untuk itu gratis mah eueuh eta anta mah nang di aing doang tah mah jadi tak kula gaji samsiah teh di dinya di mama ajengan almarhum Garut Kresek nu kamana-mana muridna teh pohara tah eta teh hasil tes guru baheula mah kiai deuk mulung minantu di tes ilmu kuari mah saha euy nu boga apaan saha nu boga inova saha nu boga kiai goblok kuari mah geus teh leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah di sia nu penting wadahan ku inova tolong teh kiai
Kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleu mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren keresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat mimiti jurumiyah datang ka Syamsiah ukudul Juman datang ka Jamul Jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang kita ngaji sirana siratu pas kita tam goblok tau minantu iya dongeng mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantu teh asal boga kendaraan bae kulama lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugih anu masantren di mana urusan sugih masalah tapi ieu budakna masantren di mana tepati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet eta budak kiai bebelepet eta kiai naonan geus tur urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantren cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu keluaran mana di anu diiring cenah di anu diiring tamatan naon lain maling siap sugan tadi reng anggeus tuh jadi kabongkar tak ku Syamsiah mah geus inokos kieu ngaranna qadia salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sekali sok boleh mata timimiti mata manusia datang ke mata makhluk mual aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah daiman bijamiil auqat wal azman sok boleh waktu jeung zaman mual bisa neuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna cek kula manu karolot nu mendingan ngaraji mantek bae mondok babejakan nu di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek naon tuh gini teh nya oh jajanna kudu muara gaji mau martir teh nyeun imah meureun masyaallah teh hese gaji teh hese tah eta kakaraksa filsafat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah deuk datang kadinya teh deuk datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun nu mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu khosmi baina dalilain benazarah ngaranna lidharil haq tapi lamun ka dituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tamangge ka ditu ilmuna Husainiyah Waladiyah kitabna ka ditu aya nazoman mama gentur mama Sati binul letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah jae ge bi Husainiyah di imah urang mah aya eta kos kitu Waladiyah tah eta leutik kitab dah wararese diaji tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qodiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juziyahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab
jadi bakal mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juz'iyah berarti engkena jadi berarti ieu qodiyah teh mun ditanakud kurang bisa engke mujabah juz'iyah Islamun mujabah juz'iyah make ba'dun geus ba'dul ansor ya rohu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah beki puyeng bae sih mana nu benernya ieu mah keur carita ku situ tinggal cek aki-aki isi kiai ngaco tanaon sia tah aing ngaco sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah contohna mana Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah saha anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleuh sasar cek Siti Aisyah tapi kan kaul mutamad tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya batak pangkat ge Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh hari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup deuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal pae di mana-mana lu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur mal bisa Musa kajen kumaha Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah neuk kanaonan sa Gusti Allah neuleuh hayang tambah-tambah keyakinan emang teh yakin tambah doa Gusti eta kan bisa ngotot ya ikos kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun teu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ke gunung teh Musa ikhlan alai bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah make tarumpa ican ikhlan alai copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar mae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos kala itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana kharra Musa sa'iqo ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat kharra Musa sa'iqo tadi mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali mau kuat tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali
Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teu ningali teu nyaritakeun leuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta. Apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajallikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajallikeun di dieu lamun ditajallikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha di dinya lain Allah didinya tajalli na didinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu didinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin sanyanya anu ngalindungi kaula manu mantak wani ge kajen hai patung-patung berhala-berhala termasuk aranjeun kaum Quraisy nu mantak kaula teu peduli wali lantaran anu ngalindungi kaula mah Allah masya Allah bulan ke Allah urang ge lamun geus Allah da hiji langit nangieun Allah bumi nangieun Allah si langit jeung bumi nangieun Allah termasuk kaula aing ya termasuk nangieun Gusti Allah berarti maha sagala-galana Allah Allah teh nu yuhi wa yumiit ngahirupkeun jeung ngaomatkeun urang boga hirup na Allah paek na Allah urang sehat pamere Allah geuning pamere Allah maha agung Allah hiji di jero hate Allah geus dikitu-kitu ge teh daekeun geus dikitu-kitu ge tetep bae balik ngaji mobil deui di jero hati aingnya makan mulia Allah tuh kan orang pasti nama sering nyebut Allah berarti di hati tidak ada dua kecuali Allah hanya satu Allah ayo orang lain pan menghayal ge tetangga geus beli motor deui aya aing encan goblok mah tetangga tetangga beli motor sih di goblok goblon bodoh urang mah bodoh mah dibawa ka wawadah hese bae bodoh dibawa ka wawadah hese bae ieu bodoh ieu kupar batu nangukirnya na disembah ku nya pan bodoh na ge mah alabatan hurang otak aya di dieu tapi bodoh otak udang masya Allah kari bodoh tah ieu cak Kangjeng Nabi sainjana anu ngurus kaula ngalindungi kaula tina seluruh perkara kaula ti mimitu ti eueuh kaayana ge urusan Allah sageus aya kuari diurus ku Allah hirupna urusan Allah payahna urusan Allah sehatna urusan Allah susana urusan Allah sagalana robah jeung cicingna urusan Allah Allah teh mutawalli umuri anu ngurus seluruh perkara kaula Kangjeng seperti kitu atuh mantak naon urang ge kitu ke arahkeun ka dinya ta pikiran urang nang Allah kabeh geus atuh sebut-sebut Allah teh di jero hate teh Allah urang mah lamun boga kabogoh mah geus teu eureun sadetik we geus teu poho-poho aduh dibaca suratna tak pernah lupa sedetik pun kepadamu masya Allah setelah engkau mengatakan I love you dan cintaku selalu mengingatmu. Dari ucapan cinta itulah tumbuh dengan subur. Masya Allah, udah aku haramat. Hidupku seakan-akan timbul energi. Yang tadinya merasa lesu sekarang merasa gairah kembali. Seakan-akan engkau adalah sebagai pemberontak di hatiku. Mau pemberontak kos ISIS bae budak. Eta urang ka jelema mah kos kitu ka Allah henteu. Allah atuh kos kitukeun di jero hate urang. Setelah aku ngaji Allah,
menurut ucapan-ucapan guru ternyata hanya engkau secara mutlak yang mengurus terhadap diriku, mulai dari sebelum ada sampai ada, yang mewujudkan, yang mengadakan hanya engkau secara mutlak. Setelah ada, engkaulah yang mengatur segala-galanya. Oh Allah cintaku, oh Allah kasihku. Manusia yang agung, keagungannya akan lenyap. Harta yang mewah, kemewahannya pun akan sirna. Wanita yang cantik, kecantikannya pun akan hilang. Contoh-contoh kecantikan yang hilang, nenek-nenek yang sekarang pada ada, sudah tidak cantik lagi. Ya Allah, engkau hilangkan kecantikannya. Siapapun tidak akan menginginkan kepada seorang nenek-nenek karena tidak cantik lagi. Tetapi engkau tidak pernah sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Daripada aku mengingat-ingat yang rusak, daripada aku mengingat-ingat yang hina, daripada aku mengingat-ingat yang semu, maka rugilah aku. Mulai sekarang detik ini saya akan mengingat-ingat engkau ya Allah. Rugi rasanya ketika di hati sepi sirna namamu ya Allah. Mantak lawan gitu ke Allah ta. Mantak lawan urang mawa doa eta bae ta. Oh sarwiti kasih. Insyaallah. Gairah hidupku tumbuh kembali. Yang beberapa tahun telah hilang. Seakan aku kehilangan kendali. Maka dengan hadirnya engkau di hatiku, dunia kini terasa lega. Engkau adalah pembangkit listrik. Tolol. Oh, pembangkit listrik pau. Pewen ngareng tau mah. Urang ka jelema bagus gitu. Masya Allah, Allah tah seperti wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Letik lele dunia, gedena dunia, mulyana dunia. Eta adalah penuh tipuan. Tipuan tuh bagus kala itu mah. Ya Allah, hanya nafsu yang ditunggangi oleh setan. Belum inget ke setan, inget ke dongeng Gus Dur ya. Gus Dur bisa anda. Apa yang dibenci oleh Allah? Pekerjaan apa yang dibenci oleh Allah? Cek Gus Dur. Ya maksiat, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Betul. Apa yang dibenci oleh setan? Sabalik deh nama. Apa yang dibenci oleh setan? Ayo. Ya ketika kita ibadah, cek nggak jawab. Ketika kita ibadah, setan benci. Kita sholat, setan benci. Kita puasa, setan benci. Kita ngaji, setan benci. Betul. Apa yang benci oleh Allah dan setan? Allah benci, setan juga benci. Bingung gak bege? Nao. Gaya bagus dulu bagus gitu jasa. Ayo coba apa yang dibenci oleh setan dan oleh Allah dan setan? Terkejar apa punya? Serahkanlah sebagus gimana? Menzinahi anak setan. Allah benci, setan pun benci gitu. Bisa ada Gus Dur. Masya Allah. Okos lalagan. Makna daripada ucapan itu hati-hati. Itu adalah menyentuh, menyentil dan menyentuh kepada orang-orang waktu itu pejabat-pejabat. Sebab awalnya jangan ceritakan kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan Allah berarti kita derajatnya sama dengan setan. Cek Gus Dur. Nah, eta tadinya tungtung eta. Jadi karikatur. Saanda Gus Dur menzinahi anak setan. Allah benci, setan pun benci. Ya Allah. Ayah bae. Yo Gus Dur ge. Dunia Indonesia sepi. Walaupun sebagian mencaci maki ka Gus Dur lantaran dengan Gus Dur tampil di Ibu Pertiwi, dibuka secara leluasa tentang kedemokrasian. Tidak boleh ada sekat antara bangsa sesama bangsa.
Tidak boleh ada sekat antara orang-orang yang beragama, sebab agama diurus oleh masing-masing pemimpinnya. Wah, dibuka lebar-lebar. Tinggal kumaha nu menyikapi. Gagah Kanjeng Nabi nang tangan pangeran. Ulama teh sieun setika can, kaulama teh peduli setika can lantaran inna waliyallah, sebab karena saenjana nu urusan kaula nu ngalindungi kaula Allah, seluruh urusan kaula ngurus adalah Allah. Allah teh allazi nazzalal kitab, anu nurunkeun Al-Qur'anul Karim, wa huwa yatawalla salihun, Allah nu ngurus salihin, nu ngurus ka para nu saroleh kabeh. Allah anu ngajagaan ka solihin dijagaan ku Allah, digiring supaya jadi ahli sorga, digiring dijagaan teh ku Allah teh ulah tersentuh ku hal-hal anu maksiat. Ketika seorang kiai disuguhan minuman pasti embung, nu ngajagaan sahaja Allah. Ketika kiai disuguhan makanan tina daging-daging nu haram, babi anjing, embung, nu ngajagaan Allah. Ya tawalla sholih. Ketika seorang kiai dibere makanan-makanan nu teu jelas subhat karana halal haram embungnya nama lantaran al-halal bayyinun al-haram bayyinun mana bainahuma umurun nyana geus embung nu kos nu ngajagaana sa Allah apik ngaranna waro. Dibere baju ieu teh haram apa halal, haram apa halal, embungnya nama waro ngaranna nu ngajagaana sa Allah. Ketika datang dana ti pemerintah, embungnya nama nu ngajagaana sa Allah. Iyalah kekuatan allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas anu ngurus para solihin teh lainnya Allah. Boga kekuatan di jero batin teh nang Allah, bisa kadeuhina padahal secara kasat mata mah mulia agung nang Allah. Hanya Allah anu ngurus. Geus puguh Kanjeng Nabi sebagai Rasulullah, sebagai para sahabat khulafaur rasyidin, sebagai penerus Allah kami Rasulullah, sebagai para wali-wali Allah. Mun kuari sepi tina wali Allah di kamarana ndek kumaha kamah dianjang tempat berlindung. Wali Allah mah disterilkeun ku Gusti Allah batinna. Ya mung sebab Allah, ya sayang bab Allah. Nu haram, nu syubhat, nu halal ge geus teu pati, hanya Allah nu nyaho. Saha nu ngajagaanna? Iya adalah Gusti Allah. Wa huwa yatawallas sholihin bihifzihi. Masyaallah, dijagaan ku Allah. Lain nang kiai, lain nang wali, nang Allah ngajagaan. Dijagaan ku Gusti Allah. Dijagaan teh eta tidak hal-hal sekarang itu dibere hatena teh muncilak, jauh sia muncilak. Beunta mah teu sabaraha hebat muncilak. Eta wah molotot mah serem teuing muncilak. Molotot mah mun paeh molotot. Ieu mah muncilak. Tai, masyaallah dari. Iya Allah teh allazi nazzalal kitab. Jadi Al-Quran teh lain buatan manusia nang Allah. Teu beunang dicaci, dimaki, teu beunang dilecehkan. Hudang ujian, perang masalah. Ketika Quran dilecehkan, dicaci, dibaki, pokoknya umat muslimin saduya di mana baik ketika kitab suci Al-Quranul Karim dilecehkan, dicaci, dibaki, nyawa taruhannya sebab membela Al-Quran, membela Kanjeng Rasulullah, membela Allah, surga. Cek Gus Dur mah Allah dibela, Allah yang Maha Kuasa kok dibela. Kita aja bela kita, Allah nggak usah dibela-bela. Bingung kan? Asal ngomong bae urang salah bae dinya nama.
Iya bener mau dipikir mah kurang. Eta teh anu ngaran kita belentara hati. Kita kan membela Allah, dikritikan ku Gusti. Allah dibela. Allah Maha Kuasa kok dibela-bela. Malu kita. Kita yang membela kita. Allah nggak usah dibela. Allah yang ngegerakin kita kok kita bela Allah. Dikitu kan kita bisa ngomong. Oke nya, itu orang gitu baik kan. Ya sih semanan benar-benar salah. Wallahu alam. Ayah sih kelanjutan. Oh, masya Allah karim. Kitab Al-Quran kan. Kalau sok ingat ka dongeng dah. Dongeng raja. Alhamdulillah. Ada min Suriah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada akhir. Ada min Suriah. Masyaallah. Ada min Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu di Syria, di Yaman, berikut Malaysia telah hadir di tengah-tengah kita. Tentunya mereka yang dari Syria dan Yaman berbeda dengan kita. Mulai dari kulit dan hidung, yang paling menonjol perbedaannya dia tidak bisa bahasa Sunda. Kalau beberapa bulan yang lalu kita didatangi oleh Mufti Suriah, Syekh Rajab, Syekh Mahmud, Syekh Adnan, kali ini muncul kembali di hadapan kita dari Suriah. Dari Yaman mulai dari Syekh Umar, Syekh Zaid, dan yang kemarin siapa itu lupa. Sering, alhamdulillah kali ini dari Yaman pun hadir. Majlis kita dihadiri, selalu dihadiri oleh ahli-ahli Allah. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita bersama-sama dengan mereka-mereka.